tamatak ulah milarian dilalah di luar gitu dasar nama dilalah nu akurat ke urang mah di imah anu apaleun kalewihan kekurangan urang teh pamajikan urang jeung budak urang nu apaleun kagorengan jeung kahadean urang teh pamajikan urang jeung budak urang. Jadi di mana Gusti Allah nyimpen kalam kana hate pamajikan reaksi teh jadi baeud diterjemahkeun baeudna teh ku data apaleun kana kagorengan urang jeung kakurangan urang pan dilalahna teh canakeun urang eta teh. Da dulur sakayakina nu panggih di tempat ngaji mah cantang tu apaleun kagorengan urang cantang tu apaleun kelemahan urang tapi anak pamajikan mah eta teh apaleun pisan naon kakurangan urang naon kagorengan urang mata lamun rek naroskeun beresaneun bersihaneun ulah kaluar tanyakeun ka pamajikan da apaleun pamajikan cik ari beresaneun abdi naon loba cik pamajikan pan kitunya eta teh da naroskeun ka babaturan ngaji mah teuing kamu mah geus hade cek batur sok taroskeun ka pamajikan cik ari beresaneun bersihaneun akang naon wah loba nyebutkeun hese cenah pan kitu teh tah matak pami milarian dilalah keur urang pribadi mah teu kedah tebih-tebih kaluar sarasana teh untuk make tebih-tebih ka makom karomat gitunya misalnya teh ka eyang nyunggal dituduhkeun beresan bersihan pamajikan tanya gitu naon aya beresan jeung bersihan urang tah Gusti Allah teh sok sering ngahurungkeun kalam di istri urang ngahurungkeun kalam di murang kali urang ngarah terjemahanna akurat